parah nih. Nah itu Mang Jack ngegandong saha? Si Acil. Aku nasi Acil ya. Uang suntik kayak uang suntik kabinan merah cager. Mang Jack, aku naon si kancil eta? Garing panas tiris. Ih aing mah. Buat gak kabinan itu bawa. Kurang tas nanti orang mau di sepatu si saya bayo. Jeung sekolah cenah. Urang mah yang sepatu wae. Pangana gering hayu uang kabinan. Teu bu aing geus kuat ieu tuh, geus cager. Anya yang sepatu wae buru. Aing tadi panas tiris teh mah ngomong. Teu tuh. Sudah ada sarungnya. Kan cenah muriang mana teh? Teu. Hah? Aing sepatu Mang Jack meuli Ieu sepatu dua warna ieu, meulina di mana? di WS. WS. Heeh. Tuh ieu kan warna anyar sepatuna dua warna. Mending disuntik heulang ke mana? Wah, aing mah kan teh teh suntik aing mah. Pernah teh gering. Teu aing mah geus cager. Gering sia. Teu tuh. Geus kuat Pak, meuli. Mau yang atuh jeung ka WS jeung loba. Jung, Eta we tak. ieu mah si saya bayo. Uang meuli we, anya yang nu dua warna. Teu uangnya Kan we. itu Jung. Bung aing mah yang eta. Aduh kan. Ada dua. Anya yang eta ada kan. Sok bro. Kumaha Mang Jack aing nganengan pabrik tahu meuli lapisan. Geus segana mah ieu. Sia ngaranna teh naon? Sepe baru aja ya pabrik tahu bulat we teh caur beuti. Si Acil gawe keneh tadi dia. Mun tanyakeun. Yo, ai urang rencanana kumaha rek dagang wae bae di dieu tah wae di lembur nu sajan. Geus we uang gawe we di pabrik dieu lah. Mending di pabrik mending dagang. Heeh. Aing mending kana dagang. Dagang. Dagang mah ke kadang-kadang di jalan teh papang teu awewe. Sia mah gawe we wae aing mah geus bosen lah gawe we teh. Kumaha tuh? Digoe di pabrik wae. Heeh. Kenapa tuh? Ajik geus diomongkeun deui wae da datang nu karya mah ye. Hoi, simbana naik sia di ganawena. Hah? Kemarin tas sia ulah kala cicing. Gawe buru. Awas tata sia. Digawe kunyuk. Saged ya. Alhamdulillah. Lain namanya yang digalak itu kudu digarawe teh kumaha? Ada aing bosna. Aduh bener. Kabener. Tetep saya. Apa cenah maneh teh dagang? Aing jadi puas kayak mata. Bos tahu. Jadi anu boga pabrik tahu bulat sampai baru kajaya teh dicaur beuti maneh. Dibeli kumaha Acil? Tadi nama aing teh digawe ngan beruntung na aing dikawinkeun jeung anak nu boga ieu. Jadi ku aing ayeuna mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sia Acil berarti geus hirup siap geus ngonanya. Aing mah agak sedikit saya anu. Anu boga pabrik ieu baheula teh saha? Pak Haji Rudi ngan aing dikawinkeun jeung anakna. Haji Guru di Malain teh bukan anak awewe. Teu bukan anak awewe sia teh dikawinkeun kumaha? Oh, keponakan. Bila ku keponakan sia teh jadi dia, mana jadi bos? Halo, Nak. Oh, pan keponakanna dianggap anak asli ku si bosna. Aing bikin di rumah aing. Tapi aing kitu mah tuh aing ka dieu jeung si Madoyok teh. Aing neangan gawe. Aing kabeneran maneh bos mah. Aing ngilu digawe Beneran. Beneran urang itu gawe di dieu urang teh keur nganggur di lembur kecil. Aji, geus masalah gede di wae mah. Acil, Bisa teh aing digawe di dieu. kan maneh bos teh pirakuan ka CS. Heeh, sok. Tapi bener rek digarawe. Oh, sok digawe mata. Jalan tak. Langsung aja nanti ya. Oh, sok. Jalan ka mana deui? Jalan itu sok siang. Atuh kade tak kuya sia. Buru atuh. Kabarek sia kuya yang digawe di dieu mah kudu sat-sat. Oh Acil. Geus diomongan di wae. Iya dirinya di keuman eta. Naon deui maneh tapi tah ieu bos aing teh ditah ka aing. Ya bos, ieu pindah ke ditu bos. Ulah eta mah ulah sia nyahoanan. Itu Sadil? Iya bos, gembel. Pada milarian ampas saurna teh. Acil, sia kahina ka aing goblok nyebut gembel segala goblok. Naon maksud ieu saya? Hah? Iya Haji Rudi teh. Aing masuk anak. Pasukan minion. Hah? Haji Rudi. Oh, anu Punten, Pak Haji. gaduh ieu pabrik tahu Pak Haji.
Bok. Sia tuh. Ngaku bosan tadi ngaku nggak mau dikawin ke di ponakan segala empat. Ayo di mana? Hari gitu kumaha Cil? Iya sebenarnya kumaha ya. Iya Pak Haji, abi tepan maksa tisang manggil teh pada yang ngiring hatama, ai saur adil teh. Maneh Udah bosna bosna dikawin ke ponakan Pak Haji cenah ngomong gitu. Jadi aing bosna cenah. Iya gitu tadi teh di jalan ieu tah kami tutup. Dung balik ke kayak malah, bohong malah masa? Balik bos. Balik kah? Bener? Cil, mana dulu ke mana Cil? Sia goblok gara-gara nama aing jadi dipecat. Aduh, Pak Haji, aku tadi sana pinya. Mohon, kayak sana waktu saya ambil. Apa nanya? Mohon. Cil. Cil. Duh, Nani? cek aing ge hirup teh kan kudu apa adanya, ulah agul teh sia teh. Kejujuran yang utama itu adalah jujur. Di mana-mana ge kudu jujur, Pak. Ya. Iya, boy. Cek. Ayo di mana? Ci ayang mah aku jadi bos. Encep siapa jadi bos nong. Rok, kewang nongkrong rek di Ciamis. Is, mana erek mua? Ayo cuy, perek. San, mana erek? Ayo. Kumaha erek ulin? Hah? Wih, mana cuy, bager. Mang, sare buah cenah. Balik ngomong si budek mah. Sal, mana erek mua ulin? Ulin. Heeh. Teuing euy. Cek atuh kumaha kewe? Satu mana mau gawe we nya? Henteu. Lah bohong. Bener. Mana mah tidak setia kawan, batur mah ari lu. Hantu lain gitu, Cuk. Hantu, engke ayo. Bener ilung ke? Heeh. Heeh lah hayu. Sal tadi nelpon. Iya, orang ek bisnis manuk kapan? Bisnis manuk. Oh lah, keun we lah. Da acan aya manuk nae. Oh. Sal, eta teleponan wae tah ku gandeng. Angkat heula. Heuh sok. Halo? Kela sekedap deui. Mohon. Sa eta Isal. Kadangnya kurang mah suara awewe. Naon suara awewe heuh naik mani manukna awewe. Lah bohong. Yo, teu percaya ku maneh. Telepon. Ganek ngejemput. Halo. Engke manukna pancan aya. Hah? Manuk? Manuk Tuh, Kang Manuk. naon? Ih, nah di pareuman. Ih, kudu disusul ieu mah. Ulin aja sabaraha gitu. Oke, jam 3-an. Nah, Isal. Gawat euy ieu mah. Gawat naon nu gawat? Gawat kunaon Isal? Gawat tuh, Bang. Oh, iya Isal ngerek meuli manuk teh. Oh, Neng, manukna ge can beunang. Urang teh disebut tukang manuk. Tadi aku ya.